Cuket juga sekian mah. Mangerakeun dibawa ka masamuan teh bakti kieu. Wah, mangerakeun Ya, aku si jamur ieu. Geus Untung batur. Sugar tambahkeun gue nya sugana si Amang kitu. Oi, aya kenaon? Iya keur ngasa bedog ieu rek bakti. Bedog eta mah goreng, Mang. Halus kana ieu, Mang. Si banempok. Tuker tamah we, tuker tamah. Halus sih mah. Mantap eta, Mang. Dieuna tuh tinggal ieu make paku. Geus pagoh we pokona mah. Ade, bener. Sok tuker tamah ini sabaraha lah nambahna. Rek tuker tamah? Heeh. Hayu sabaraha? Sok sabaraha we? Gocap we namana gocap. Mun gocap mahal teuing. Ih, ieu mah geunahun dipake ge. Seseg ieu mah. 75 bae lah. 75. 40 bae dimurahkeun. Yang 75 wae. 80 geus ditambahan. Sok bae lah jadi ada. Masyarakat tadi. Halus ini bedog memang super, Mang. Kayak ajaranna dina kai. Mang wih ka ditu nya. Ajaranna. Kela. Banding-banding heula. Gede mah. Gagah ya mah. Ade gagah. Mantap nah. Nuhun nya. Duitna. Duitna engke dianterin ka ditu. Ayeuna mending Mang. Oke lah. 80 tadinya. Tah, geus kitu. Nuhun ya Mang. Pakaianna pokona mah seseg ge bedog mah. Wah ujang pararugu. Nanti leulahnya. Nuhun nya. Nuhun ane ka kebon deui nya. Ade, beneran boga bedog teh. Bodoh si eta mah. Ya alus ieu jeung itu. Kunaha bedog nya si urang ajaran ka dieu. Hebat. Boga bedog anyar. Rese. Uyah hunting aing katipu. Aing bongot halus kita bitaun tapi bedog mah ka copok bagi. Apes aing duit beak bedog ruksak dasar katipu aing bedog alus ieu mah susah gitu mah ngajeleng wae duit menang. Aing mah hasil boga aing kurang ajaran ieu. Apa cita coba sih. Masuk. Apa cita coba sih. Duit menang. Harinya asam gitu satu mah. Apa nih? Ya, ini menang duit.